Sampurasun. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Kang tepang deui dina video pangajaran basa Sunda kelas 8. Dina pangajaran ti payun hideup parantos diajar ngeunaan wangenan oge padika dina biantara. Salajengna ayeuna urang medar ngeunaan metode-metode nu aya dina biantara. Aya 4 metode nu aya dina biantara. Anu kahiji metode impromptu, nu kadua metode naskah, nu katilu metode ekstemporan, jeung nu kaopat metode memoriter. Metode nu kahiji nyaeta metode impromptu. Metode impromptu bisa disebutkeun metode biantara anu dilakukeun sacara ngadadak ku salah saurang jalma bari teu aya tatahar heula ti samemehna. Teu saban jalma bisa ngagunakeun ieu metode lantaran diperlukeun keahlian jeung kaparigelan anu kalintang maherna. Metode impromptu ngan bisa dilaksanakeun ku jalma anu geus biasa biantara. Metode nu kadua dina biantara nyaeta metode naskah. Metode naskah bisa disebutkeun metode biantara ku cara macakeun hiji naskah atawa teks biantara anu geus disadiakeun samemehna. Dina metode ieu biantara diregepeunana karasa monoton, kurang variasina lantaran nu biantara matok kana naskah nu dibacana. Lamun nilik kana tata basa jeung pilihan kekecapanana mah memang karasa leuwih rapi jeung ngaguluyur. Sabab dina ngarencanakeunana jeung nyusun kekecapanana teh bakal leuwih asak. Nu katilu metode ekstemporan. Metode ekstemporan nyaeta metode biantara ku cara nyadiakeun catetan nu mangrupa gurat badag konsep biantara. Hal-hal penting nu rek ditepikeun teh geus disiapkeun. Kalolobaan nu biantara ngagunakeun metode ekstemporan. Lantaran metode ieu nu biantara bakal leuwih ngawasa materi anu rek ditepikeun kalayan gampang. Dina prakna biantara, nu biantara bebas ngagunakeun kecap-kecap atawa kalimah-kalimah dumasar kana kaparigelan basa anu dipimilikna. Nu kaopat nyaeta metode memoriter. Metode memoriter bisa dihartikeun metode biantara ku cara ngapalkeun heula naskah anu disiapkeun samemehna. Metode ieu leuwih cocok pikeun nu keur latihan biantara para siswa di sakola. Kakurangan tina ieu metode diantarana lamun gugup waktu biantara naskah anu geus diapalkeun teh bakal poho, lebeng anu rek dikedalkeunana. Salian ti neungetan teks biantara jeung metodena bakal kapendak oge ciri-ciri biantara nu hade teh diantarana ciri-ciri dina biantara anu kahiji mibanda tujuan anu jelas, anu kadua basana leuwih formal, anu katilu nepikeunana jentre sareng pikatajieun, anu kaopat nepikeun biantara diluyukeun jeung hadirin, jeung anu kalima eusina ngandung bebeneran. Kanggo ngantepkeun ieu pangajaran aya pancen kanggo hideup anu kedah dikerjakeun di bumi. Pek kerjakeun di bumi mung sakitu anu kapihatur mugia aya manfaatna tina ieu pangajaran.